dipikir-pikir mata sawangan jelema namanya ulah lalu disangkan teh kitu si hati nama teu nyaho bener Bu atuh eta cenah cek nana kantos pernah gagal wae ada tepang ulin kada itu karang sebuaya geuning Bu disangka ku urang urang sebuaya teh teueueun ka urang udah ieu lalaki cinta neng karek saminggu bobogohan dah neng si urang karang sebuaya oh ayo cenah mawa urang kana motor cinta bola kanangkeun dari Bandung malah Bandung wawu tangke di ditu kieu ayo kalau bakal gaut cicing mah di warung dah aya ngopi cinta aman ieu mah eueun wawuheun leungeun teh ngataya sorangan pa hayang iklan leungeun awe kitu we rag-rag ta ustad hari teh coba beunang ieu kok deg-degan eta aku asa dosa jeung hayang di sini coba leungeun ayo itu kang langsung aja jelema Pak Ustaz nanya atuh hukum urang teh satu mah disuntrungkeun eta kabogong ngabubrak kana kursi jubaeut si neng kada nyaok segitu oh Ustaz nanya jeung nanya apa saha cenah eta dirinya apa perang di aku kabogong mah nya Ustaz bobogohan di aku abdi wah lapur ayeuna poe ayeuna cing teh pun adi ibu eta teh kadengeun ku itu dan ngejak sapajarukan balik sakitu tuturkeun cing hampura Bu pun adi mah cing teh goreng adas sakadu tuturkeun we kana motor cinta ka mana balik turun di tengah-tengah Bandung turun namun turun putus cinta naon alasan makanya putus dah ayo teu nya kabogo aya ka pami batur cenah nunjuk abi kitu mata saminggu gagal mata ka eta sensei teh teu bege ka doma ternyata Allah tinggal ngalairkeun jodoh kuring ka aya nu alus Ibu ngan ke Pak bujangan parawan batu sampurna agama teu Bapak mah demi Allah Bapak mah sampurna agama nu geus nikah mah sampurna kamari Ibu Bapak mah naik satingkat nahan lapar nahan dagang nya puasa tapi Bapak geus naik nahan nafsu sabab ieu nu ngagoda tapi kuring nahan lapar jeung dahaga nahan kuring teu pasea dipasea jeung jublek nya bener agama teh pateu sampurna keur bujang matak doakeun abdinya sing geuwat sampurna dina agama oh geus hayang oh aduh doakeun aduh eta menjadi kendala teh aduh bapak awewe bukan ayo geus kieu mah da geus teu puguh merah nu datang keur kumaha we bae asli aya nu geus bisa milih Pak bukan hayang ngugulis hayang ngujangku baelah nu kumaha we kitu aduh aya la haula kumaha nu genut ya keureut wae sabelah kumaha lamun ini cekek jodoh pati bagian celaka geus jadi aturan Allah nana gerahana ge cenah cek batur pirang ku Allah we dibisakeun pinter ku Allah dipinterkeun daek ku Allah didaekeun mampu di Allah dimampukeun bodoh ge sakabung mah ku Allah dibodohkeun ngarah ieu apal kana kapinteran baturang teu masa pernah bodoh tuluy bisa ngahargaan kana pinter kumaha da rumah urang membodohkeun gitu atuh nu pinter kudu nyaah kana bodoh ulah ieu geus pinter ngalenek nu bodoh atuh sarua jeung bodoh Wah terlalu luas buat bukti lebih berbeda mau tahun 10 naik jam 8 setengah 10 2 jam nah apa bikin apa tuur geus cangkel ieu mah ngeunah ieu nanggung ngadenge berketek seueur urang mah ngomong ribu naon sampai ajana sing sakinah mau dedek sing sakinah mau wadah waromahnya sing engal gaduh turunan ngaran rumah tangga urang teh kaiket aya deket-deket kieu mah ulah pasea kadenge talung jauh sekalian Bandung Garut dina pasena model apal coba deket can tetangga garang can ngegosip ieu rumah tangga aya mah cara rapi ternyata poin utama rumah tangga bisa hancur lain ekonomi nu ragab Pak jamaah lain ekonomi nu ragab ayeuna mah bebengok anu ngagoda rumah tangga teh bebengok HP ada ngawang jeung salaki ada teh utak-utakan si goreng jerona keur ngadongikeun salakina
wayana deh lamun boga mantan pupus peuting ieu gede mantan blokir ulah silaturahmi si eta anu bakal jadi jeureut peuteui teh moal jajan blokir di ayeuna naon saban bisa jadinya ganggu sabab lamun bener si eta hayang ka urang pasti nepi ka pernikahan siap mengandung masa depan tah ayeuna masih itu terjadi jeung urang mantan terindah bullshit waduh mantan geus di aya ibu baru mantan blokir di ayeuna keun bae teu bau oge ngan goreng mah ulah pang di jalan tanya nah diblokir di rumah tangga ngewa anu di rumah tangga masih keneh weaan jeung mantan jika iya aku buka mata ya blokir goreng blokir ayo nulis merada antep susugan menjadi anak hareup waduh tempatnya dianggap teh nu waduh hajat sing sehat ibu-ibu ge sing sarehat lahir batin dunya atau abah sing sehat hanya nyusu abahnya para putra putu sing soleh tur soleh doakeun abdi ge aya bade wangsul sing salamet di perjalanan anak atau abdi sing enggal gaduh semewew ka Pak Ustaz Pak Kiai Pak Jenengan aya di tempat ieu sing panjang yuswa parat milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi pala putra putu urang sing soleh tur solihah anu radag ekonomi sing dibangkitkeun anu keruntag rumah tangga sing disakinahkeun anu keur cupit jeung lulurna sing diakurkeun nu pasea jeung tatanana sing dihinteukeun Sempuring atas nami Nana R. Gerhana sajeun kapi hatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar sampurana paralun anu kasuhun meninggalin pamrih ampunan rotada billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.